Dulur alhamdulillah ayeuna geus nepi tuh karena gubuk derita sing kuring nyen proses nyen saung ieu teh hampir saminggu digancangkeun ala-ala sang kuryang nya. Tuh alhamdulillah seperti kieu saungna. Ayo asup ka dieu gerak ka jero tempo saungna. Ulin ngalado. Oke, untuk para pencari nafkah, untuk para pencari rupiah, tong poho ulah mengeluh pokok namanya, ulah ngerasa kaca aya loba capek. Penting mah kudu semangat. Terus dari dapur mah kudu ngebul. Capek euy. Ngawak-wak. Bari nanyak. Rasa ngadahar seblak ya pokoknya mah. Tapi hati senang gembira ya teh. Tuh cuacana lumayan halodo, can aya hujan kabelah dia mah. Tuh tempo pepelakan model kieu nya di dieu mah lobana tangkal cau, jadi di kebonanna ku cau daun. Nah, cau nu dihasilkeunna daun nya. Lain buahna di dieu mah, daunna nu diolah teh. Tah ieu kasaung masih kena lumayan rada tebih bin jauh. Luak lieu ka ditu, ka tonggo, ka handap, ka lebah, ka kidul. Usaha saha aya keneh tuh, aduh pun bojo ditinggalkeun. Keun cenah diajar, jadi cenah diajar rada lumpat kitu nya. Setelah sekian lama saminggu karek ka gunung deui tuh. Hayang nempo pepelakan nu dipelakan sampu itu. Tuh. Alhamdulillah model kieu kahaluan can aya hujan. Tepat pisan keur di tengah-tengah kebon can nepi ka saung mah nya. Kesa kedeung deui urang ka saung. Tuh, alhamdulillah dulur pakaya teh model kieu nya. Tuh. Sing puring mah melak sampu batur mah dipelakan teh jagong, cengek, loba we lah palawija ge melak cengek teh bukan kabalaan. Tuh, bala pisan tah ieu can dikored. Insyaallah ayeuna rek dikeureuh rek dibabad gitu nya. Daripada gua gawe. Saung aya gubuk derita belah luhur kirang ka ditu. Ngontrol alaeun ya sugan aya. Itu rek ngecek tak aya tak buah cau cenah ieu teh raruntuhan bejana mah. Tak ieu nah belahanat nih tah. Tuh. Lega ya teh kebon mah alhamdulillah. Kedeung deui panen 2 bulanan deui lah panen sampu nya. Tah ieu angkat cauna. Tuh. Geus ngarieu. Ini saya meureunnan 2 minggu teu ulin ka leuweung teh, teu ulin ka gunung teh ka tempo-tempo tuh. Patnya saya ya lah jadi. Tuh. Luhur geus marilai. Geus ngarulahek. Sloyo pokona mah. Tayana urang ka saung heula nya. Tuh, ngurubut deui ka kebon sampu. A few moments later. Dulur alhamdulillah ayeuna geus nepi tuh karena gubuk derita. Sing kuring nyen proses nyen saung ieu teh hampir saminggu digancangkeun ala-ala sang kuryang nya. Tuh alhamdulillah seperti kieu saungna. Ayo asup ka dieu gerak ka jero tempo saungna. Tuh komplit bagaikan di mall. Aya di mall mah ketang kudu aya sagala aya dia. Aya HP aya tuh, kurupuk. Jadi teh tuh warung ge aya kurupuk. Asin tuh. Mawa babakalan segala teh ieu mah. Jadi bisi kelaparan pang-pang nama da di saung ge da teu babakalan mah moal ieu. Moal bisa dahar.